sorga pahit aja. Cek cek cek. Ayo jing, ayo kita ayo jing. Ayo jing, ayo kita ayo jing. Cai hebat, cai kuat, cai strong cepot bajidor. Diproduksi di padepokan, mesin nama dati Jepang. Mesin nama gening mahal 50 juta hargana. Ayo jing, ayo kita ayo jing. 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 Jing 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 jing. Geus Kang capeun karunya ius. Angkat lah Kang bujur sakit Kang. Daun euy. Daun teh. Akang. Euy. Ari akang naon nyik saja lemah tak kitu teuing. Iya jika nu kasetrum ieu lain joget mah jika nu kasetrum. Ke. Eta saha nu ngengklak bieu? Oh Kang Cepot. Sa? Kang Ius. Lain. Dek ada apa? Saha cing? Saha? Syahrul Gunawan dinya mah. Sanes. Syahrul Gunawan dek ada apa? Nada ngora keneh dek apa panon mata? Oh iya muhun Syahrul Gunawan. Ya Syahrul Gunawan. Bener Syahrul Gunawan? Leres pisan Kang Cepot. Aslina? Muhun. Manya Syahrul Gunawan Ramijut. Alah, ius geuningan. Muhun Kang Cepot. Atuh jangan nanya kadek. Wah damang Kang Cepot. Henteu. Jadi. Teu damang naon? Metakna beuge cager Yus. Alhamdulillah. Alhamdulillah Yus. Muhun. Lain itu Yus. Muhun Kang Cepot. Pan urang teh dagang cai. Muhun. Saya strong cepot bajidor. Muhun. Cik buktikeun naon teh terangkeun ku Yus dagang cai teh. Siap. Urang dieu teh meh sarehat yeuh. Muhun. Sok. Siapa tudun Kang Cepot? Alhamdulillah. Alhamdulillah nuhun Yus nuhun. Tah acan Kang Cepot. Oh, acan. Tah acan. Ai suka dengeus. Oke, siap. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu. Iya beres. Akang, teteh. Alhamdulillah di Padepokan 2 sasi kapengker. Alhamdulillah parantos memproduksi air kesehatan, air sehat, tapi air terapi untuk berbagai macam penyakit, berbagai macam penyakit. Khasiatna ieu namina strong cepat bajidor. Naon khasiatna nu kahiji Kang Cepot? Khasiatna anu tiasa ngabuang racun di dalam tubuh. Di mana racun teh? Setiap hari dina udara ya dihirup atau napi dinu makanan atau napi minuman anu nganggo bahan pengawet, pewarna, pemanis, penyedap, borak, formalin. Eta teh racun. Nah, abi ieu nyandak betadin Bapak Ibu. Ieu sami sareng racun. Disok main bantuan atuh. Nah, upami racun lebet ka tubuh urang itu bakal ngaruksak kanu sel tapi kanu jaringan. Enak kumaha aya tuh solusi anu tiasa ngabuang racun di dalam tubuh. Nah, diumpamakeun mangga. Mohon cai biasa itu. Mohon. Ibu-ibu anu di bumi minum cai biasa. Air mineralnya mangga. Cisok deuk dikumahakeun. Lebet racun ku betadin nya. Aduh. Ayo, mohon. Upami si betadin ieu larut, jadi tiasa ngabuang racun. Tapi upami teu larut, teu tiasa ngabuang racun. 5 tetes. 5 tetes, amin. 3, 4. Nah, balik hitung teh. Tinggal kocekeunnya upami si betadin larut, jadi tiasa ngabuang racun. Tapi upami teu larut, teu tiasa ngabuang racun. Cisok. Tenda bening, janten koneng. Ini anggar koneng. Mohon. Tiasa ngabuang racun. Siga cai pipis. Mohon. Janten sareng cai strong cepat bajidor lebetan. Cisok. Mohon.
Iso. Misalnya ya tubuh orang diumpamakeun tubuh orang bersih. Makan anu aya racunan. Dinu mana? Dinu pengawet, penyedap, pewarna, lebet tinggal. Lain sulap, lain selip. Mohon ieu kelebihan lebatan deui. Sulapan. Lebatan deui nya. Bim bim ieu salabim. cai sami bening nya, sami bening. Kita Lebet ini. ieu racun. Nya Sok. diumpamakeun ku betadin. Cai cepot baju daur 5 abuskeun. tetes. Eta betadin atau Mohon. batraheut eta. Tinggal 1, 2, Aduh si Omen. 4, 5. Si Omen meni grogi. Tinggal. Upami si betadin larut jadi tiasa ngabuang racun. Iso. Allahu Akbar herang deui euy. Keprok. Si racuna kaserap kayak kabuang melalui air kencing. Pamita kencing melalui keringat, ngesangan. Kalangkungan keringat ya Yus. Ayo kumata. Mohon tayu tiasa teu upami bening. Mangga. Cikso. Tah. Mohon. Coba kaserap. ane ku cai dewek sok. Saya strong baca. Bismillah heula sia. Wah, Biasa disap, herang si rasa deui. Kaserap, pengawet, pewarna, penyedap, borak, formalin, kaserap melalui air kencing. Insyaallah Alhamdulillah. sehat. Nu kahiji, Tah. biasa ngabuang racun di dalam tubuh. Tah, Yus. Nu Mohon. kadua mah cenah eupan aya paribasa minyak jeung cai mah teu bisa ngahiji. Saur saha? Becek batur. Amun. Tah ku cai ieu mah Yus bisa ngahiji geus sok. Amun, biasa Sok. biasa larut, biasa turureng si minyak teh. Nah, ieu minyak heula. Minyak heula. Mohon. Tubuh urang Minyak jalantah itu. minyak Jalantah. jalantah nya moal makan moal pas anu digoreng-goreng. Terus teh. Keun bae atuh Omen sih teh. Nu digoreng-gorengnya bala-bala kan cepetnya. Goreng bala-bala. Goreng non di. Seblak. Goreng Petani. patut. Goreng batu. Gehu. Goreng petani. beungeut. Lebetnya ka Goreng tubuh urang. milik. Mohon. Goreng Minum- milik ditoker ku pamajikan. Minumna cai biasa Bapak Ibu anu di bumi. Tinggal cai sareng minyak kumaha. Isok. Nah, Ibu ini misal Ngamangnya meureun ngambang. minyak di Nah, luhur. ieu nempel dina usus. Jadi makana- minyak teh Yus nempel dina peujit. Mohon, janten lama kelamaan janten penyumbatan Oh. darah. Kadituna janten kolesterol. Kolesterol. Mohon, Ada wek masantren beak 7 kolesterol. kastrol eta mah kan cepot. Oh, geus diganti. Mohon, kadituna janten darah tinggi, asam urat, asam lambung, stroke, diabetes, mah sajabina. Nah, aya teu solusi anu tiasa ngabuang minyak di dalam tubuh, dalam usus. Nah, mangga. Yus, Mohon. lamun Oh, iya. ngaleungitkeun minyak pan biasana ku sabun. Tah, mohon ku sabun. Heeh. Bapak Ibu coba bayangkeun nya. Kumaha lamun minyak dina peujit? Nah, ieu solusina coba. Inu mah sabuna tuh. Nah, dinum sabuna moal mungkin ya. Supaya Kestrek. Nah, di biasana pami di panangan nya aya minyak bakal kumaha? Lengket. lengket Bersihna kunaon? ku Ku sabun. sabun. Upami di tubuh urang usus urang kumaha dibersihna? Moal mungkin ya. Nah, ieu aya solusi anu tiasa ngabuang minyak di dalam tubuh, dalam usus. Mangga, ieu cobian. Cingsok, Sanes. cingsok. Ayo, Eta teh tubuh minyak jalan tah, men. Ah, mohon. Montong diambuan wae Di teh. tubuh urang bersih, makanan digoreng-goreng. Jengkol si ambu tah. Cukup. Minumna sadinten dia cai ieu strong. Anu tiasa ngancurkeun minyak tinggal. Cingsok. Reaksi minyak sareng cai Bismillah strong heula batidor. teh somen. Bismillah. Tang cepot tong Sok, peureum. saya doa da ieu mah. Tunggu ya. Ya, Si Omen meuni kitu tinggal reaksina. Allahu Akbar Jos. ngeberbes hancur Hancur. menjadi satu. Janten kabuang si minyakna. Ngahiji Ngahiji. minyak jeung cai teh anu Maka metu. efek sampingna beser punten BAB tapi keringat. Insyaallah Itu. mohon kabuang. Moal nempel di Moal nempel yang khusus. Mohon kitu Kang Cepot. Jadi moal bah-bah beli Omen. Mohon harus pisan. Lemak-lemakna Lemak, teh Omen. mohon. Minuman cai ieu mah. Terus. Oh. Pokoknya mah bakal aralus awak. Mohon kabuang nya. Tah Yus. Mohon. Ieu cai teh cai urang heueuh. Mohon. Ieu teh dek dibagikeun, adek dianyukeun atawa dek dibahekeun yeuh. Kudu Ya alhamdulillah nya Kang Cepot, lamina siapa tong cepot bajidor. Di dia aya manfaatna kanggo berbagai macam penyakitnya. Sajabina nya alhamdulillah insyaallah. Sareng takaran minumna aya di dieu Kang Cepot
setengah gelas sebelum tidur. Di aos aja. Mohon tinggal di aosnya kayak nggak detok nang malam. Nah, kemudian Apotek emang Yus. Di apotek. di apotek aya. Awisnya. Kemudian di Pak Cepotnya aya rasa. Upami ibu-ibu bapak-bapak ngaet minum ya strong bajidor aya rasa. Itu menandakan kondisi dalam keadaan sakit. Upami aya rasa asem, rasa sepat, hanyir. Sampai kak tawar. Upami tawar insya Allah menandakan tubuh dalam keadaan sehat. Oh, lamun cager mah sehat berarti. Sehat. Asa cai biasa. Mohon cai biasa. Cai tawar. Mohon. Lamun hasum, pahit itu berarti aya penyakitan awak. Mohon. Ya aya keterangan akan cepot tinggal di awas. Ditulisnya dia nya. Mohon. Sabaraha teh Yus. Oh, mohon sabarahnya. Dari Priyogi ini memaksimalkan ikhtiar punya syariatna. Insya Allah penyakit-penyakit ya sehatnya. Abi biasanya di Padepokan ngaical 100.000. Loh, guni. Kang Cepot ya ieu menuju pentasnya Ya, biasa satu rahim ke warga Cikarut. Maha sehatnya gini kan. Talun juri. Oh seganti. Gus diganti di baheula. Masihan diskon. Diskonnya Kang Cik. Cepot 50%. 50% berarti tina 100 jadi 50.000. 50.000. 50.000. Beli Bapak Ibu Priyogi mumpang-mumpeng diskon 50.000 upami kadituna kepada Padepokan 100.000. Abi mau nyandak 15 botol, mangga gercep Kang Cepotnya. Gerak cepat Priyogi demi kesehatan. Mangga anu hoyong sehat supados lemak-lemak paralid racun-racun dina awak palid ku cai dunga Mohon. cai strong bajidor pH na 11,5 Mohon. diproduksi ku mesin Jepang Mohon. kawatos besina mahal Mohon. Mangga. sok atuh Tenun. geura belian cai strong cepot bajidor sok geura galeuhan ame awak kurang sehat ya haye bararade cai strong cepot bajidor ye haye bararade cai sehat nu nyehatkeun ya haye bararade tahun kali oge henteu mugi asing damang si teteh damang sing damang magera gara leuhan ulah geuleuh cai strong bajidor Sehat. cai sehat nu nyehatkeun Terus bisa. yeuh hayeung bararade cai strong cepot bajidor Tidor. yeuh hayeung bararade Balarade. cai strong cepot bajidor hijieun tina cai Lain naon. make doa kanu kawasa Bisa. nyungkeun izin kanu kawasa mesin lage dati Jepang ya hayeeh bararade cai doa cepot bajidor ye hayeeh bararade 11,5 pH ya haye yap ka dieu apa mugia damang ye haye bararade anu meser cepot bajidor si teteh geuning meser nuhun pisan si eteh anu bagur sok borong ku teteh sadayana mangga geura galeuhan mangga galeuh ulah geuleuh cai kesehatan cai strong cepot bajidor mangga da ka panganten ameh kuat
make madu saset dikucek jeung cai eta ye cai bararade cai setrong cepot bajidor ye ayo bararade cai setrong cepot bajidor ayo jing ayo kita ayo jing ayo kita ayo jing ayo kita ayo jing cai setrong cepot bajidor dor Akang apa Yus nya parantos aya meser Akang naon sih sumping deui amin Pak Haji sumping kita angkanya lain diaos we heula diaos heula Pak Haji aturan minumnya nya bismillah heula Pak Haji nya Sama nu nomor sangakeun utama, kanu Akang, kawasan laras. insyaallah ye cai teh nyaeta tina teknologi mutakhir nya dibarengan di ditu di pondoknya didoakeun mudah-mudahan ye cai teh cing mujarob Akang lamun jang panganten kudu kumaha ieu lamun jang panganten mah make madu si caina teh caina teh diinum setengah gelas pake madu we dikucek jeung Alah. madu diinum maknya dibahekeun teh bakal Jack nong Kang Jack nong alhamdulillah halus euy oh yang saha we eta menjang ada bebas lah cai ieu mah herbal atuh wah jadi ngatange we penganten teh geura wah mah teu riweuh tah ripuh teh sakeneh wacak teu dek batara coba-coba ah paur karunya Akang ngajaran Akang karunya kasih ambu oh geus sakali we dek mah ya